Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Insyaallah urang ngawitan ngaos kitab Tijanud Darori karangan Al-Imam Al-Alamah Syekh Ibrahimul Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyawitan abdi ngaos kana ieu kitab nyaeta kitab Tijanud Darori hal ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani anu maparin nikmat gede ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahim anu maparin nikmat leutik ya Allah di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat nyaeta puji kodim li kodim, puji kodim li hadis, puji hadis li kodim, puji hadis li hadis. Eta lillahi tetap kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam atanapi anu mangeranan pirang-pirang alam. Wassalatu sareng ali rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan eta ala rasulillahi muga tetep ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi Kanjeng Rasul wassalama sareng muga-muga maparin kasalamatan toleng nang. Wa ba'du sareng saparantos maca basmalah hamdalah sareng sholawat. Payakulu maka bakal nyarios maka bakal ngadawuh saha darumusna sanggeus aya fiil sok aya fa'il. Ya, lamun saha berarti fa'ilna akil, lamun naon berarti fa'ilna goer akil. Payakulu maka bakal ngadauh atanapi maka bakal nyarios saha pakiru rahmati jalma anu banget butuh kana rahmat robihi pangeranana ieu jalma al khabiri anu maha waspada pangeranana anu maha waspada teh nyaeta anu uninya kana batina atawa kana jerona pirang-pirang perkara. Al alimu bibawat tinil umuri itu anu uninya karena pirang-pirang jerona atau batina pirang-pirang perkara. Jadi Allah mah maha uninya maha nyaho nih rek anu di jero hate urang numpang leutik-leutik nage Allah Gusti Allah ma al khabir maha waspada nya uninya al basiri anu maha ningali rupana anu pakir kana rahmat Allah teh eta Ibrahimul Bajuri. Syekh Ibrahim teh di dieu dina sarahna teh aya tempona sarahna Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri nya bin Muhammad Al-Bajuri urang tanah Bajuri. Di mana tanah Bajuri teh nyaeta min biladi Misra di negara Mesir. Taita min biladi Misra di negara Mesir. Ya, Bajuri teh aya di negara Mesir. Jadi Bajuri teh ngaran lembur dinisbatkeun Al-Bajuri. Kiai Al-Bukhari Al-Bedengi misalkan gitu bisa. Nah, Kiai Haji Sarika Al-Babakan Deplei misalkan. Bisa. Dut taksiri anu ngagaduhan sifat gagabah. Tola bangges menta minika kaula saur Syekh Ibrahimul Bajuri saha ba'dul ikhwani sawarehna dulur-dulur atanapi sawarehna pirang-pirang dulur aslaha muga-muga ngamaslahatkeun saha Allahu Gusti Allah lika kaula walahum sareng ka ba'dul ikhwan ala halakana tingkah wasana sareng kana kalakuan
menta naon sih ba'dul ihwan teh ka Syekh Ibrahimul Bajuri an aktuba saur Syekh Ibrahimul Bajuri an aktuba yen takudu nulis kaula lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah. Risalah teh tulisan anu saeutik, tulisan anu saeutik anu ringkes ngaranna risalah. Surat lamun dina bahasa Arab nama risalatun surat itu. Al ngirim surat kasih cacem misalkan eta risalah. Tastamilu anu ngawengku naon risalah. Nah berarti itu domirna mustatir. Takdirna hiya balik kana risalatan. Tastamilu anu ngawengku naon risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan. Wa adadiha sareng pirang-pirang lalawananana ieu sifat kapangeranan. Wa mayajuzu jeung perkara anu menang atawa nu jaiz naon ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur ieu Allah. Wa alama sareng kana perkara yajibu anu wajib naon ma fi haqqir rusuli dina hakna pirang-pirang rasul. Wa mayastahilu sareng perkara anu mustahil naon ma fi haqqihim dina hakna pirang-pirang rasul kabeh. Wa mayajuzu jeung perkara anu menang atawa anu jaiz naon ma di hakna para rasul kabeh. Jadi Syekh Ibrahim Bajuri teh nulis hiji risalah tentang ilmu tauhid, ilmu anu nyaritakeun sifat-sifat anu aya dina ilmu tauhid anu jumlahna aya 50 sifat. 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah, hiji sifat jaiz di Allah, 4 sifat wajib di Rasul, 4 sifat mustahil di Rasul, hiji sifat jaiz di Rasul. Jumlah sadayana 50 sifat. Fa'ajabtuhu maka nyubadanan kaula kana pamentana ba'dul ikhwan ila dalika kana nulis itu risalah. Fakultu maka ngucap saha kaula saur Syekh Ibrahimul Bajuri. Wabillahi sareng wungkul ka Gusti Allah itu jadi khabar muqaddam maka mubtada muakhirna nyata at-taufiqu maka dihartikeun kieu. Wabillahi sareng eta tetep wungkul ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun taufik. Naon ai taufik teh? Da aya dina sarahna. Nya. Naon ai taufik teh? Aya ta dina sarahna taufik ta. Nya, taufik teh ae kholqut taati. Didamelna hiji hamba titah taat. Didamelna hiji hamba titah taat ka Gusti Allah, eta jalma geus meunang taufik. Mudah-mudahan urang menang. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur. Wallahu alam bisawab. Nyuhunkeun dihapunten lamun aya kasalahan, aya kalepatan dina maca kitabna, dina nerangkeunna, dina patah kasrona, dina i'rabna. Nyuhunkeun dihapunten. Saageng-agengna akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.